Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkan wasta abdi Muhammad Agung Gulat di kelas 12 MIPA hiji. Abdi di dia bade ngaresensi novel nu judulna Tritangtu di Bumi. Pengarangna Joseph Iskandar. Amadalna Pusat Studi Sunda. Kanal bukuna 88 kaca. Novel ieu caritakeun putusan sawala para panganggung Nagri Galungjeong, Nagri Sunda, di Nagri Batulayang kalawan disatujuan ku paru kita masing-masing namun kadang nukaran kosong sabab Prabu Dewa Niskala mineng ngajeng tuh tangkep tur tuluy ambek-ambekan wae nepi ka prawes wari jeung selis-selis nyala lingkir tinggal rada dian baribin itu anu maturan manehna Prabu Dewa Niskala nananya tuluy ka minantuna ngeunaan negeri Galuh jeung negeri Sunda nanggung dahadian baribin teu nyahoeun nanaon nepi ka kanyahoan aya layang nu can nepi ka Prabu Niskala ngajieun manehna beuki amuk-amukan kadaton Sri Bima Punta Naraya Madura Suradipati 5 kadaton nu aya di dayeuh Pakuan Prabu Jaya Dewata datang kadinya rek dapuaan mitohana namun basa keur ngobrol paman lengser datang tuluy maksa yang aya 4 orang lelaki nu maksa aya nempuan Prabu Anom Jaya Dewata opatan eta adi-adina ti nagri liang boga niatan rek nepikeun pisan ti kolota ngeunaan nagri Sunda kasayan ti bukan eta teh aya unsur agama nu dikaitkeun dina carita Tritangtu ti Bumi. Sifat-sifat tokoh dina caritana lolobana nu bijaksana jadi saya lamun dicontoh teh nangan buku ieu caritana rada bulat-bulet nami tokohna oge kadang ngalieureun janten macana teh kudu bener-bener pisan ngan teu ngarah teu patuker tiap tokohna teh atuh sakitu we resensi ti abdi bila aya kesempatan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.